Kulantaran harita mangsalam teh geus purit. Si Wira jeung si Atar ngadeukeutan ka imahna pupuh lemur nangklok anu katelah Bah Juron. Bah Juron memang geus waweuheun ka si Wira jeung ka si Atar lantaran geus mineng dagang kadinya. Bah Juron harita dibagjakeun malahan mah dititah ka jero ieu mah. Ayo jang Wira. Jang Atar ka jero. Tong malah cicing di luar atuh sok. Ka jero jang. Nah ada lagawe jeung eueuh sasaha deui sok atuh ka dieu. Si Wira jeung si Atar teleleda. Langsung weh asup ka jero imah. Sedengkeun tolok tanggungan mah nu geus kosong harita disimpen dina bang barung di luar. Si Wira jeung si Atar gek harita dariuk dina samak anu geus diamparkeun ku Bah Juron. Eta samak teh teu dirawatan disimpen we di dinya. Nyatana ditepas samak anu tungtungna teh geus rarawing. Yai, iya tamu bere cai karunya yo. Bah Juron nyalukan anakna nyatana katelah Nyi Anis. Anakna keur mujeuhna rumaja putri sarua dina pada umur nanamah welasan tahun seperti si Atar. Sahanapeun si Wira jeung si Atar umurna Nyi Anis teh nyatana 17 tahun. Nyi Anis termasuk wanita atawa wanoja anu geulis, tapi biasa-biasa dina hareuti henteu moncorong kagelisanana yang termasuk dina tataran anu geulis be. Nyi Anis datang kadinya katepas. Harita berijeng nangeuy baki eusina teh cai aya wajit jeung cau. Jaga harita ditunda dihanap terus diasongkeun ka si Wira caina, diasongkeun ka si Atar, wajitna mah jeung cauna diteuneun di tengah-tengah. Leos Nyi Anis ngaleos deui bareng rengkuh ka nu jadi tamuna. Wira jeung si Atar kalahkeun ka silih teuteup asa kakara harita nampo Nyi Anis sok padahal masuk mineng maneh harita ngenong di dinya. Sameme si Wira teh nginum pok si Wira. Bundan ieu bah ye. Bade tumaros ieu teh. Tumaros daun jang Wira sok atuh kadinya bade tumaros bah. Nya nyobi teh saha teh ieu teh? Intu ieu teh. Atuh napi tuang putra ieu teh bah. Eta teh anak abah. Anak abah nu katelah Nyi Anis eta teh. Ya ye, apaan sok mineng kuring teh sok ngenong di dieu jeung si Atar di dieu, tapi ning kakara ayeuna ningali ka Nyi Anis. Jang Wira mah. Nyi Anis teh sok aya di dieu ngantara keluar, sok aya di kamar. Pan Jang Wira jeung Jang Atar ka dieu teh sok peuting. Ayeuna we pangbeurangna. Jadi Nyi Anis mah aya ngan lamun geus isya sok langsung berongkol di ingon da kitu da tara kabarabana anak abah mah. Si Wira jeung si Atar silih teuteup ngarti ayeuna mah. Di bari tokeni oge Nyi Anis teh aya di dinya tapi terapanggih jeung si Wira jeung si Atar. Kawantu datang ka dinya si Wira jeung si Atar teh sok peuting. Nyatana kira wanci mah jam 8 atau jam 10 peuting. Tematak tara pernah pajonghok jeung Nyi Anis. Dog atuh kaya tah. Cai-cai mah aya tuh yang tong diangurkeun kitu. Sok kakanya. Ya nyuhun bah, nuhun pisan bae ditampi bah yeuh. Si Wira jeung si Atar sok najan geus nginum teteh dina solokan manehna teh geus nginum. Tapi kulantaran nempo cai haneut mah kabita langsung we ragot nginum. Jadilah harita ragamang kana wajit, duanana oge cacamuilan ngadaran wajit. Sareng sina ngadahara wajit. Bah Juron ngajakan ka si Wira jeung si Atar teh ka tajug pikeun ngalaksanakeun salat maghrib bebarengan atawa berjamaah. Si Wira jeung si Atar sok sanajan ngalaksanakeun salat
maghrib atau salat anu sejen teh belang betong gitunya, tapi kulantaran pilih bumi ngajakan salat maghrib, ari tamah teu bisa majar kumaha si Wida jeung si Atar teh ngajalankeun kewajiban salat maghrib bebarengan. Kancangna carita para kaum dangu, salat Isya oge sarua harita teh geus rengse bebarengan di berjamaah. Si Wida jeung si Atar balik deui ka imahna Bah Juron. Tetela di jero imah teh harita geus disampakeun sangu haneut ngebuul deui. Si Wida jeung si Atar colohok. Lantaran dengan anak kawilang beda, biasana nama tara di bere dahar samodel kieu. Biasana nama sok dibere teh sampe hui gitunya, kulub hui kulub sampe, tapi jika nu istimewa harita mah dibere sangu dengan lauk emas. Pokoknya nama sugema pikeun si Wida jeung si Atar mah. Dong colok itu bayar tuh Wira, Atar. Sok atuh geradar. Kasih mah coba bah. Mana tuh si Ambo sedang si Nyai nanti sareng tuangna. Keur bae geus beureun tadi. Da geus arasep ka anggon. Keun bae tong diinget-inget si Ambo jeung si Nyai mah geus tadi. Calengkeung harita teh Ambu Juron. Manehanana ngawalon. Da memang cenah geus tadi jeung anu jadi anakna dahar bareng. Nyari geus puguh kitu mah brak we si Wida jeung si Atar teh dahar, sok sanajan tadi geus dahar deui da puguh rezeki mah ulah nepikeun ka ditolak. Calebak dahar manikeun ka ponyonaker, eureuleuh geus rengse dahar teh teu raba manikeun ka mineng. Bah Juron ngarasa bungah lantaran semahna teh narima pisan kana susuguh anu dibikeun ka si Wida jeung ka si Atar. Sanggeusna dahar mah ngobrol heula sakedeung ngeunaan perjalananna si Wida jeung si Atar sajroning dagang tadi. Ku si Wida jeung si Atar dibejakeun yen tadi teh papanggih jeung jalma jahat. Anu katelasi buana nu hiji di mah nyatana si Codet. Kudu hati-hati jang Wira oge jang Atar. Loba jalma jahat ayeuna teh nu ngulamprang ka itu ka dieu. Pokokna mah sakurang-kurangna liliaran kosong molongpong teu bisa kana ilmu silat mah ulah jang. Mun bisa mah eusian heula diri ujang ti kurupa-rupaning ilmu panemu jampi babake. Kudu disipu heula kurupa-rupaning ilmu panemu jang. Doklah kolot-kolot ujang. Tangtuna bae bogaeun ilmu anu pinunjul. Di lemur Ciramped mah nyatana bajawil anu katelahna tah eta teh ilmuna pinunjul jang. Diajar heula gerak ilmu silat. Kakara tangke mah dagang deui nya. Wayahna isukan mah mulang terus tong ka dagang. Mun teh macan bisa ilmu silat anu pinunjul. Kang tu si Boada jeung si Codet teh bakal datang deui, bakal menggat deui ka ujang eta teh. Pok si Atar anu teh tadi teh teu cumarita harita mah cumarita. Laras pisan, Abah. Tang tulah. Da Bah Jawil teh pan pun bapa eta teh. Tang tu bakal diolo-olo. Kuring teh sangkan ngajarkeun sakabeh ilmu ka kuring oge ka. Ieu ka si Wira. Dalamun teh mah dipendem-pendem di dirina mah moal manfaatnya Abahnya. Laras pisan eta teh ujang. Mun teh mah diteuneun dina diri bari jeung teu diamalkeun mah malunun eta teh dilanat ku pangeran. Jadi cekna katerangan mah aduh gila batuk Abah ya dah. Jak dina katerangan mah kieu jang. Di bada-bada aya hiji jalma henteu nepakeun ilmuna ka batur. Ieu mah ilmu nu hade nya lain ilmu nu goreng. Ilmu nu hade seperti silat atau anu sejenna. Maka ku pangeran eta teh bakal dilaknat gitu. Ilmu naon oge nu hade mah kudu dibikeun ka batur. Bejakeun we jang Atar. Kasih Abah Jawil. Mun dipendem-pendem wae eta ilmu dina diri moal manfaat pikeun batur jeung dibakal dilaknat ku pangeran. Ngartos dina pada kitu nama Bah nuhun. Tang tu bakal dicarioskeun ka Bah Jawil. Alus mun kitu carana mah.
Saya nama kulantaran geus penting sok geura sarare. Jung itu tuh kamar aya kamar kosong pan palagi ujang jung. Geura anindit ka itu jung. Abah ge da geus tunuh ieu teh. Si Wira jeung si Atar teu lereda dititah ku Piribumi teh langsung we singkoloyong ka jero kamar. Sanggeus kitu mah goledag-goledag duaan teh harita ngagoler. Nangkarak bengkang berjeng neuteup kana langit ieu mah. Sedengkeun Bah Juron harita meresan heula urut daharna tadi. Diberesan diasupkeun kana tempatna bisi teh mah aya ucing. Tangtuna bae ucing masuk reseupeun kana lauk emas apaan mun teh mah diantep bakal beak ku ucing. Sanggeus tarap di mah Bah Juron oge asup ka jero engon guher harita sare. Gancangna carita para kaum dangu sadayana. Mangsa alam peuting teh geus seep. Jangjang peuting geus ngalingkup digantian ku jangjang beurang. Jangjang isuk moncorong panon pae ti belah wetan. Ayam jago kadenge kongkorongok menikeun ka ngalawung patemalanjing pada baturna. Manuk-manuk rarecet deh patemalanjing pada baturna metak lar jeung metak waas. Si Wira jeung si Atar harita teh keur memuluk keur sasarap di baturan ku Bah Juron. Barjeng oplek ngobrol heula nya sanggeus rengse bemuluk mah si Wira jeung si Atar teh amitan ka Piribumi leos ninggalkeun imahna Bah Juron diteuteup harita ku Bah Juron teh jeung kudu jadi anakna nyatana Nyi Anis. Sanggeus nangiles mah dina pengkolan jeung kahalangan ku imah anu sejen harita Bah Juron jeung Nyi Anis arasup di ka jero imah. Ari ambu Juron mah aya di dapur keur pepolah bae manehna mah ada getol itu jeung getol ieu. Urang tuturkeun lampan si Wira jeung si Atar. Duanana harita ngagedig leumpang, ayeuna mah da tanggungan geus kosong deui. Jadi hampang teu berat seperti kamari. Leumpang ngagedig rusuhan sangkan teh topi ka lemur Ciramped. Sajeroning leumpang teh cumarita galecok jeung diati-ati waspada bisi teh mah jalma nu kamari teh nu megat nyatana si Buana jeung si Jodet teh datang deui. Mun teh mah datang deui nya kudu disanghareupan deui bae tangtu bakal nguras kana tanaga lantaran si Buana jeung si Jodet bakal mawa baladna. Tapi tetela dina poe harita mah salamet eueuh halangan jeung rintangan nya tungtungna mah si Wira jeung si Atar teh tepi we ka lemur Ciramped ka lemurna. Mangsa alam teh harita geus beurang nyatana tengah poe tepi we ka lemur Ciramped. Si Wira langsung muru kanu jadi imahna sedengkeun si Atar muru harita ka imah manehanana dek nepungan Bah Jawil hayang geura-geura diburukan ilmu silat anu pinuncul. Satepina si Wira harita ka imahna langsung mere duit anu merekis teater duit teh atuh da payu kabeh daganganana jeung di si Wira mah teu pernah ngadahar dagangan hiji-hiji acan jeung si Ata. Duit teh dipasrahkeun ka Mang Armadi. Mang Armadi dibikeun ka bicucum dihitung kitu kieu sanggeus aya untung mah harita si Wira teh diburuhan malahan mah si Atar oge kabagian buruhna seutik ewang jeung si Wira. Ku si Wira harita dihitung tetela leuwih gede tinimang dagang dina poe samemehna. Eta duit ku si Wira teh diteundeun disimpen manehanana teh. Kaenung jeung bapana mah si Wira teu pati loba carita ngeunaan kajadian dina poe kamari. Manehanana mah bisa pisan dina nyimutanana engke be cenah rek dibejakeun mun geus salse. Ari si Atar mah togmol manehanana mah langsung bebeja ka Bah Jawil ngeunaan kajadian kamari yang dipegat ku jalma jahat. Puguh Bah Jawil harita kekrot ngancing manehanana kapancing emosi. Si Atar harita
ngolo-ngolo ka Bajawil sangkan nurunkeun sakabeh elmuna ka dirina. Dalamun teh mah teu diturunkeun tangtu hiji mangsa si Atar bakal cilaka, bakal menang musibah. Ambu Sani nyatana pamajikanana Bajawil. Harita neger-neger heula ka Bajawil sangkan tetep tenang dina sikapna ulah kapancing ku amarah, ulah kapancing ku emosi lantaran moal bener dina mikir mun teu mah kapancing emosi. Bajawil istighfar sababaraha kali sanggeus kitu mah. Bajawil teh cimarita jeung Ambu Sani ari si Atar mah harita teh ngaleos manehna ka dapur saterusna mah dekul dahar sorangan di dapur. Iya Abah, ari ceuk pamikiran kunaha mah kieu. Abah tidak memang jawara kolot. Di bareto keneh ge Abah masuk gelut jeung dibisa kana gelut loba ilmu silat lah. Anu geus diagem ku Abah. Teu salah. Mun teu mah si Atar ngomong kitu, udah cacakan si Atar mun teu mah teu dibere jurus geni pamatri mah jigana bakal eleh ku si Buana jeung si Codet teh. Jigana si Wira ge bakal eleh. Tah kumaha kitu. Ambu mah satuju mun teu mah Abah ngalatih ka si Atar jeung ka si Wira sakalian we lah barengkeun jeung si Wira. Ameh teu capek Abah ngawurukanana. Jurus gade pamatri sampurnakeun, jurus lulus saketiga sampurnakeun jeung dampal jagat ge sampurnakeun ku Abah. Tambah we jurus pamungkasna Abah. Tah ku sakitu ge jigana mah barudak teh bakal tenang jeung urang ge bakal tentrem we di imah. Ada ngeceritaan Ambu Sani samudal kitu, Bajawil unggut-unggutan ngartieun. Bajawil oge dina hatena mah panuju hayang turunkeun sakabeh elmuna kanu jadi anakna, sangkan anakna teh jadi jago bisa ngalehkeun musuh-musuhna. Jari pamikiran ambo kitu mah haiglah dina naon. Dina poe isukan oge dek diburukan. Si Atar jeung si Wira dek dididik sangkan bisa kana tilu jurus anu sakti nyatana geni pamatri luluh sageti jeung dampal jagat. Nah gitu atuh Bah. Pan jadi regreg kana hate ambuna oge. Keune urang bejakeun ka si Atar isukannya mimitianana. Jadi beureun isukan mah ulah dagang beureunya. Ya ngeunaan eta mah keun belah dikomong heula ka Mang Armadi. Sugan satujueun Mang Armadina. Si Atar anu aya di dapur ngadengieun sabenerna mah kana ceritaan indung jeung bapana atuh puguh we mendikeun ka bungah pisan lantaran bapana bakal nurunkeun 3 jurus sakti anu geus diagem kudu jadi bapana. Dina wanci poso sore harita Bajawil manggihan ka Mang Armadi. Gitu kieu Mang Armadi satujuan pisan. Tapi aya tapina. Naon anu jadi tapina? Si Wira jeung si Atar mun hayang bisa kana eta jurus ulah waka dagang. Mang Armadi ieu teh jadi pikiraneun sabenerna mah lantaran mun teu mah si Wira teu dagang tangtuna bae Mang Armadi jeung bicucum teh teu boga penghasilan. Eta mah Mang Armadi sok pikiran heula we ku Mang Armadi. Lilana paling geus saminggu. Mang Armadi jeung bicucum bisa neangan gawe nu sejen. Si Wira jeung si Atar dek diwuruk heula. Ku dewek teh bakal diwuruk heula saminggu lah jika nama diwurukan ge isuk beurang jeung peuting sangkan tereh kana bisa. Mang Armadi jeung bicucum neangan digawe anu sejen atuh ka sawah, ka huma, ka mana we lagi tuh. Sangkan aya pemasukan. Ya ari keur kula mah Bah teu naon kitu ge. Ari duit mah aya keneh, beas oge aya keneh. Nya teu naon sok we lah ku Abah si Wira didik pangdidikeun, pangatikeun. Kula mah hayang teh luar jeung jerona si Wira teh bisa kana itu jeung bisa kana ieuna. Waja tang tu be atuh Mang Armadi. Pokona nama luar jeung
jerona bakal diwirid rupa-rupaning ilmu ku dewek. Ulah ngarasa can caya pokona Mamang Armadi. Pasrahkeun ka dewek. Mun teu mah si Wira teu balik tong deudeupeun. Lantaran di imah dewek tangtuna bae bakal sarena. Kitu nya Mang Armadi ja. Mangga tuh bah mangga. Bah Jawil harita ngaleos di imahna Mang Armadi. Muru ka imahna. Mang Armadi saterusna mah ngobrol jeung si Wira kitu kieu. Si Wira harita bungaheun. Mimiti isukan mah si Wira teh rek digemleng rupa-rupaning ilmu ku Bah Jawil jeung si Atar. Dagang mah dieureunkeun heula samemeh ngawasa kana sakabeh ilmuna Bah Jawil. Gancangna carita para kaum dangu dina poe isukna. Si Wira jeung si Atar harita digemleng ku Bah Jawil. Jurus geni pamatri disampurnakeun. Hut-het harita si Wira jeung si Atar teh latihan silat. Kulantaran dua nana-pada hayang nyangking eta ilmu teburung eta ilmu teu bisa dikawasa kalan sampurna. Dina poe isukna deui mimitian ilmu luluh saketi. Eta mah rada beda jeung jurus atau ilmu geni pamatri. Rada heseun si Wira jeung si Atar teh, tapi dilaku di lama teburung tah. Dina wance pasosore geus bisa ngawasa ilmu luluh saketi. Dina poe isukna luluh saketi disampurnakeun kitu we. Terus-terusan nepikeun ka samingguna. Dina poean panungtung nyatana dina poe katujuhna. Ilmu geni pamatri luluh saketi jeung dampal jagat harita dipetakeun diperagakeun ku si Wira jeung si Atar. Bah Jawil kacida bungahna lantaran anakna jeung muridna si Wira geus bisaeun kana eta tilu jurus, malahan mah tinggal nyampurnakeun we ku jurus pamungkasna. Sanggeusna diperagakeun Bah Jawil harita muji kanuduaan. Dina peuting engke si Wira jeung si Atar rek narima kana jurus pamungkas gabungan tina tilu jurus eta bakal ngasilkeun jurus anu beda. Kumaha tak dina dampaleungeunna, dina dampaleungeun si Wira jeung dampal si Atar memang beda kakuatanana, ngasilkeun kakuatan oge bakal beda. Penduk waktu ningang mangsa dina peutinganana, nyatana tengah peuting jam 12 peuting harita. Si Wira jeung si Atar ngeueum dina wahangan langsung harita teh dikocoran ku tenaga lapis ku Bah Jawil. Bah Jawil nangtung dina cai henteu napak manehna nama geterek kakuatan harita nguseur kena dampaleungeun kain cakatau geuleter baracak. Eta bebaracakan harita si cahaya dina dampaleungeun Bah Jawil saterusna mah ser eta cahaya teh ngadeukeutan kana sira si Wira jeung si Atar. Geuleter karasa ku si Wira jeung si Atar ngageuleter ngagibrig badan si Atar jeung si Wira. Duanana panceg ulah ditahan cenah eta ilmu teh lantaran rek sumarambah kana bayah rek sumarambah kana badana. Ku si Wira ditarima kalawan ikhlas, ku si Atar oge sarua ditarima kalawan ikhlas. Sanggeusna aya kana satengah jamna Bah Jawil ngareunkeun cahaya tina dampaleungeunna. Bah Jawil cumari tadi tujukeun ka si Wira jeung ka si Atar. Sok sanajan harita kahalangan ku cai anu ngagulidag di wahangan, tapi tetep kadenge ku si Wira jeung si Atar. Atar, Wira, jurus anu geus dicangking ku anjeun geus rengse euy. Jurus geni pamatri luluh sageti dampal jagat geus dikawasa, jurus pamungkasna oge bieu geus dibikeun. Jurus anjeun Atar jeung jurus anjeun Wira dina pamungkasna beda euy. Ngaluarkeun kakuatan panas anjeun mah Wira. Sideungkeun maneh mah Atar. Ngaluarkeun angin anu rimbungan
keluar tina dampal lengan anjeun. Akibat tina jurus dampal jagat anu geus sampurna dina dampal diri anjeun dina dampal lengan anjeun. Dina dampal lengan anjeun mah wira nyatana hawa panas. Naon oge anu dicabok ku diri anjeun tangtuna bae bakal ngebul bisa bae langsung jadi lebu. Seperti halna anjeun teh nyabok kena batu bakal hancur eta batu teh. Ayeuna mah anjeun ulah ka mana-mana cicing bede dieu nepikeun ka wanci subuhnya. Dewek dek balik ya. Hop, cerilat. Harita bajawe langsung ngacerilat tinggalkeun eta tempatan. Si Wira jeung si Atar mah ngeueum we dina cai. Anu katempo teh sirahna bae kaluar tina cai atawa henteu ka caian. Dina sajaroning ngeueum dina cai, si Atar jeung si Wira geus teu kuat hayang kaluar tina jero cai, hayang metakeun eta jurus. Tapi daku lantaran ulaheun kudu jadi guruna nyatana Bah Jawil, duanana nahan kana dirina. Duanana teu sare inget we harita kana dirina, malahan mah si Wira mah bet inget kanu jadi papatah indung jeung bapana yen kudu loba maca sholawat. Si Wira mah dina hatena teh maca sholawat bae, malahan mah beureung jeung unyam-unyaman. Ari si Atar mah balam wae manehanna mah teu inget kana nanaon, malahan mah sare we dina cai beureum sare teu inget di bumi alam. Dina kayaan kitu teh pikeun si Wira mah harita aya gangguan. Nyatana dina pamikiran si Wira mah aya oray anu gede. Eta oray teh menikeun engka ngarengkol. Asup kadeketeun manehanana, asup kana jero cai deketeun manehanana. Eta sungutna calawak di hareupeun beungeutna. Terus si Wira diantepkeun bae lantaran eta teh gogoda. Ari ka si Atar mah harita datangna teh nyatana bangsaning popocongan. Datang sing kayangkang, datang sing pucunghul harita tina jero cai. Si Atar anu sare ti brate ngorejat harita. Manehanana teh beunta katampo jelas ku manehanana di hareupeunna teh loba popocongan. Si Atar harita dek ngagorowan ka si Wira tetela sorakna teh beut eueuh. Ting kunaon sora si Atar teh dek ngeleuweuh teh beut eueuh sora-sorakna. Si Atar jadi heran. Buru-buru si Atar teh da inget kana pepatah Bah Jawil, ulah ninggalkeun eta tempat, antepkeun bae nu kitu mah tong dilawan. Si Atar meuremkeun dua panonna si dakep deui seperti tadi. Tadila gangguan teh las ngaleungit, gangguan naon oge harita leungit. Tadila datang deui kitu-kitu nepikeun ka wanci subuhna. Si Wira bisa ngarasakeun yen wanci teh geus asup kana wanci subuh. Si Atar oge bisa ngarasakeun yen eta teh geus isuk. Tungtung nama cilang duanana kaluar tina jero cai ngalayang mangun anu hampang, kelayang cidarit celik harita pancu nangtung dina batu. Sanggeus kitu mah cilang harita luncat ka sisieun eta wahangan. Si Atar ngajak lompat harita ka si Wira. Ayo urang lompat Wira. Hop, cerilat. Harita si Atar lompat heula dituturkeun ku si Wira. Dua cirim harita cocorelatan hayang buru-buru tepi ka imahna masing-masing. Tapi si Wira henteu buru-buru datang ka imah manehanana lantaran inget ka obrolan Bah Jawil mun tia mah balik tong waka balik ka imah, tapi balikna ka imah Bah Jawil bae. Tekung sidela nu duaan teh harita geus tepi ka imahna Bah Jawil, si Atar anu pangheulana tepi kadinya. Pancu nangtung di buruan imahna, tadila ngadeukeutan kana Bang Barung ge harita diuk, si Wira oge harita diuk. Dinya geus disadiakeun cai, puguh bae ka cidabungahna. Regot si Atar teh nginum menikeun ka ngalekik seep harita teh sagelas awi, si Wira oge sarua. Geura asup ka jero euy, tong cicing di luar.
Sok kajero. Bah Jawil ngajakan kajero ke si Atar jeung ka si Wira. Sup ya kajero. Si Wira jeung si Atar rada kaget lantaran bajuna anu tadi teu baseuh ayeuna mah geus teu baseuh. Hal ieu teh jadi pertanyaan pikeun si Wira mah jeung si Atar. Tapi teu wani nanya deh ka Bah Jawil. Bah Jawil di jero teh harita keur melenyun we harita teh. Manehna mah kudu depadudan menikeun ka Nyarabung. Gek harita si Atar jeung si Wira teh diuk, Pak, pokona mah ngadep sopan kanu jadi guruna. Kumaha perasaan anjeun Atar, Wira? Hararampang awak atawa gejed kene? Ayeuna mah hampang, Bah. Genah lumpat ke bil. Aduh, genah pisan. Leres pisan, Bah. Genah kana badan teh. Pokona nama duh nuhun pisan we, Bah ye. Pokona mah apunten bae. Abdi teh tiasa mulang tarima ke Abah. Punten pisan mah Bahnya. Teu kudu dipulang tarima Wira. Anu penting nama maneh kudu sosobatan jeung anu jadi anak Abah si Atar. Ka mana-mana oge ulah nepikeun ka bantrok euy. Lebar ku ilmu. Ayeuna nepikeun ka bantrok mah teu bakal meakeun tanaga. Teu kudu dipulang tarima lah. Anu penting nama maneh jadi jalma bager, tumpes we kajahatan, kudu bebarengan jeung anak Abah pikeun salilana. Ya perkawis eta mah tangtuna bae dah. Abdi sareng si Atar teh geus lami sosobatan Bah. Doana we ti Abah mudah-mudahan we. Abdi sareng Atar teh atuh janten sahabat pikeun salami na. Nyapuguh we eta mah bakal didoakeun pisan ku Abah. Tai nama dages isuk Wira dek balik masuk be. Bisi teh mah rek dagang dina poe isuk ayeuna rek istirahat heula ge teu naon. Ngan ari cek Abah mah isukan we lah dagang masing salse. Ayeuna mah gawe sagawe-gawe we di imah masing-masing ya. Nyari kitu cara nama tu Bahnya. Permios bae tu abdi teh bade mios. Si Wira harita ngajak sasalaman ka Bah Jawil cium tangan. Saterusna mah sasalaman jeung si Atar. Duanana pada bungah pada sugema lantaran geus dibere ilmu jampe pamake kudu jadi guruna Bah Jawil. Leos si Wira teh harita keluar teh jero imah langsung curela tinggalkeun eta patempatan. Obong-obong geus boga ilmu ayeuna mah lumpat we sangkan tereh tepi ka imahna. Satepina si Wira teh ka imah kasampak Mang Armadi jeung Bicucum harita keur aya di dapur keur sasara. Mang Armadi langsung tumanya ka si Wira. Coba Wira, geus salat subuh maneh? Can acan ari ajar mas salat heula jung kitu sok salat heula meungpeung can akhir ya kene waktu jung kaitu. Si Wira teh leleda manehna keluar teh jero imah muruk ka pancuran wudu we. Sanggeusna wudu masuk di ka jero imah salat subuhna di kamarna. Dina poe harita mah si Wira teh ka mana-mana mantuan indung bapana bae sabisa-bisa. Mang Armadi memang tebogeun domba seperti jalma sejen. Tebogeun pakaya deui. Tanah oge saeutik eta we anu dipake imah jeung sisi-sisina we atawa buruanana ngan sakitu-kituna. Teu aneh mun teh mah Mang Armadi teh nitah ka si Wira teh dagang da memang teu boga pakaya. Mun hayang teh mah duit tinu sejen lain tina dagang nya kudu neangan gawe kanu sejena kudu datang ka imah sangkan bisa nyaho naon anu bakal dipigawe. Eta ge memang sok aya kadang-kadang mah tatangga nu datang ka imah Mang Armadi ngajakan gawe. Titah tanur mah atawa ngoyos mah atawa titah naik kana tangkal ka imah sok aya bae. Ku Mang Armadi memang tara ditolak sok dilaksanakeun kahayang-kahayangna.
Si Wirajeng anu jadi indung bapana ngumpul dina poe harita mah. Mang Armadi ngarasa sugema hate si Wira geus gede ayeuna mah jeung digeus boga ilmu panemu jampi pamake tibah jawil teh. Ambu cucum oge dina hatena ngarasa reueus si Wira teh. Tangtungana tegep, kulitna mah teu hideung-hideung teuing, sawa mateng we. Dedeg pangadegna kasep, buukna panjang, dan memang tiba di keneh oge buuk si Wira mah panjang. Buuk si Atar oge panjang, jeung balad-balad anu sejenna oge babaturan si Wira, buukna teh memang sok diingu dipanjangkeun saperti halna jawara. Onon poe harita nyarelekna memang teu karasa nyaho-nyaho geus beurang we kirawan cimah. Pecat sawed nyatana setengah 12-an. Si Wirajeng anu jadi indung bapana masih keneh bae aya di dapur ngobrol we. Ngeunaan kahirupan-kahirupanana. Malahan Mamang Armadi menyeritakeun kahirupan zaman bareto dina waktu manehna keur ngora. Tu si Wira ditengetkeun tangtuna bae eta teh bakal aya hikmahna pikeun dirina pikeun ngajalankeun kahirupan anu bakal datang. Ngobrol anu sakitu pogotna teh kapegat harita lantaran kadenge aya nu nakol-kohkol. Di lemur Ciramped aya nu nakol-kohkol da agama anu aya di dinya memang agama Islam. Agama Islam di dinya eueuh anu nyembah anu sejen kabehna oge agama Islam, tapi sok aya anu tara salat eta mah geus wajar bae da. Sakabeh jalma ge henteu taat kabeh aya oge anu henteuna. Mang Armadi jeung Bicucum ngawanti-wanti ka si Wira kudu ngajalankeun kawajibanana selaku umat Islam. Nyatana salat anu 5 waktu kade ulah nepikeun ka teu dilaksanakeun. Sakumaha cape sakumaha rapatna oge kudu dijalankeun rek di mana oge eta mah rek di perjalanan keur dagang kudu salat. Di lemur batur kudu salat. Pokona mah di mana-mana oge kudu getol ngajalankeun kewajiban salat. Si Wira kaharati kana ceritaan Mang Armadi jeung Bicucum. Si Wira harita janji ka dirina yen manehanana dek ngajalankeun kewajiban salaku umat Islam nyatana salat 5 waktu moal katinggaleun. Mang Armadi bungah ku obrolan si Wira yen manehna janji cenah rek ngajalankeun kewajibanana. Sedangkan si Atar mah rada rese memang dina masalah eta mah. Tapi sok sanajan kitu ku si Wira ge bakal diingetan tang tuda ari sobat jeung sobat mah kudu silih ingetan sangkan teu salah kana jalan. Waktosna para kaum dangu sadayana. Wilujeng kantun kasadananya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.